Guys, ari marane orang Sunda lain, lamun lain orang Sunda pasti can pernahnya nyoba anu kieu. Anu kieu teh ngaranna teh berokejo guys. Ngadamel nama gampil pisan guys. Dengan ukur pakai uya, pecin, cabe, cikur, jeung bawang beuremnya guys. Diulek-ulek wae sampai halusnya guys. Lajeng ditambahkeun oge asin pedana nya guys. Pokona mah ieu teh menu na teh enak pisan sareng sangu anu haneut-haneutnya guys. Lamun engeus ngarendosna geus halus guys, ditambahkeun deui ku cai anu panasnya guys. Tah biasa namanya guys berokejo teh ngeunahna nama balak kecerakannya guys atau babarengan gitu ngahakanna teh nya guys. Pokona mah ieu teh mantul pisan, topping nama terserah kumaha kalian ya guys. Make bonteng ke, make terong, make naon, penting mah ini teh ngeunahnya guys. Sakomo deui lamun ditambihan sareng peuteuy nya guys. Pokona mah mantep pisan, lebih madep, lebih ngeunah pisan. Cik cobaan wae lah ku kalian nya guys. Ieu teh cocok pisan menu di tanggal tuanya guys. Pokoknya mah ieu teh lamun di daharna sarereak kitu babarengan mantul pisannya guys. Jiga jeung nini tah lamun nu kieu mah lain jeung nini kan maraneh oge pasti resepnya guys. Tahnya urang teh lain kupeda naonnya lain kupeda balangsak teuing guys atuh ngadahar berokejo teh guys. Ih maraneh mah meuni teu ngarti pisan eta teh atuh nostalgia urang keur zaman leutik guys. Tah ieu nya pokona mah resep ti abi, resep mie ayam al abi mah nya simpel pisan tah guys. Lamun hoyong terang resepna selengkapna ku abi engke ditulis dina deskripsi nanya guys. Tah keur bumbu-bumbu nama eta mah bisa disesuaikeun. Abi mah make uyah, make pecin, make penyedapnya, make lada, terus teh make bumbu atom. Tah lamun maraneh henteu resep kana micin bisa di skip wae guys. Tah biasa namanya abi mah ami simple minana teh make anu tos jadi teh ya guys, anu kemasan kitunya mie urai. Lajeng ngeunahna teh lamun nyeun sorangannya guys, toppingna teh bebas guys, bisa loba gitu guys. Beuh ieu mah pokona mah geus we cocok pisan dina cuaca keur hujan-hujan kieu guys nya. Tah lamun kamunya bade nyobian resep abi silahkan ya guys. Pokona mah ieu teh cocok pisan di cuaca ayeuna nya guys. Tos wae nya sampai di dieu wae. Dadah.